Ieu teteh nami teh sareng sa teh? Ayeuna teteh teh Ina. Oh, sa warga-warga sadayana pribados di sareng teh Inanya ieu nu aya di kampung teh? Padasuka, Kecamatan Salawunya. Lebetna Kecamatan Salawu. Alhamdulillah pribados tiasa silaturahmi di ieu kampung oge tiasa nepangan ka sesepuh nu aya di ieu wewengkon. Awe ka teteh-teteh nu garelis ieu nu aya di parihan dieu ya. Manjangkeun tali baraya ku jalan silaturahmi nu ngalangkungan ieu seni mugi barokah kanggo sadayana. Amin ya rabbal alamin. Eta putra teteh? Oh, nambah hiji. Nambah hiji alhamdulillah. Warga-warga sadayana alhamdulillahnya warga-warga urang nu aya di ieu wewengkon anu kalintang ramah-ramah. Biasa kahirupan saur Sundana mah kahirupan di kampung mah alhamdulillah komo di Sunda mah ramah-ramah sadayana. Ih si Neng naha bunga? Seserian wae. Bunganya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Haturan wilujeng patepang deui sareng pribados ti Putra Sunda Channel. Alhamdulillah dina danget ieu pribados aya di wewengkon Salawu ieu ngaprak dugi ka wewengkon Salawu. Dina dinten ieu pribados seja silaturahmi ka hiji kampung nyaeta Kampung Padasuka anu aya di wewengkon Kecamatan Salawu Tasik Pakidulan. Wargi-wargi sadayana sapertos nu kauning aku urang ieu pakampungan nu aya di palihan handap saurna aya 7 bumi. Aya 7 bumi wargi-wargi sadayana masih kene asli panggung saurna teh. Ku kituna hayu urang sami-sami tinggal keayaan ieu wewengkon nu aya di palihan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Sepertos biasa wargi-warginya urang ningal kaendahan alam oge urang mulangkeun katineng ka mangsa-mangsa nu tos kalangkung di mana eta hiji mangsa anu tos kalangkung sebagian ku urang pangintennya oge ku palih dituna ku sesepuh urang sadayana wargi-wargi sadayana di mana eta pabumian manu masih keneh panggung nu resik nu endah zaman kabaheulaan kaleresan ieu wewengkon anu masih keneh bumina panggung-panggung mangga warga-wargi sadayana wilujeng manco ka sadayana. Tah ieu wargi-wargi jalan satapak anu kadituna teh berasna ka Cikaleker wargi-wargi sadayana. Cikaleker tiasa motor mung rada kokosehan sigana teh leueur kadituna tuh wargi-wargi sadayana. Ieu jalan tanu beureum upami di pasihan hujan mah waduh kacida ya. Lain kacida Sukabungah na kacida kokosehanana di dieu mah ya. Sakumaha nu kauning aku urang wargi-wargi di palihan itu tuh itu tos katingalnya bumi-bumi panggung anu wargi-wargi urang nu aya di ieu wewengkon keasrian kampung-kampung atanapi kautuhan kampung-kampung anu zaman kabaheulaan. Ayeuna urang cobian ka palihan dieu di palihan dieu wargi-wargi sadayana sadaya bumina mung aya genep
wangunan di palihan dia. Hayu orang tinggal kaendahan anu aya di ieu wewengkon wargi-wargi. Ieu nu ngawitannya nu kahiji ya bumi panggung anu masih kene zaman kabaheulaan. Mung kaleresan sigana teh sepi nuju ka karbona sewang-sewangan wari-wari di palihan dia. Ayeuna urang lajang ka palihan dia ya. Di dia bumina masih kene papencilan wari-wari sadayana. Bilih lepat urang taroskeun ka ya aya salah sawios wargi urang ya di palihan dia. Assalamualaikum tapi ieu teh kalebet kampung naon Sukarasa kecamatanana Salawu lebetna. Oh, kecamatan Salawu lebetna. Oh, hatur nuhun Dede. Dadah heula dadah. Dadah. Bari-bari sadayana kepalihan dia urang tiasa ningali kaendahan ieu wewengkon anu aya di kampung Sukarasa. Suka kecamatan Salawu. Kecamatan Salawu di dieu teh mung sabaraha genep bumi. Oh, jantan 7 sareng musolanya, 7 sareng musola. Ieu teteh nami teh sareng saha teh? Ayeuna teteh. Teh Ina. Oh, sa warga-warga sadayana pribados di sareng teh Inanya ieu nu aya di kampung teh? Padasuka, Kecamatan Salawunya. Lebetna Kecamatan Salawu. Alhamdulillah pribados tiasa silaturahmi di ieu kampung oge tiasa nepangan ka sesepuh nu aya di ieu wewengkon awe ka teteh-teteh nu garelis nu aya di parihan dieu ya. Manjangkeun tali baraya ku jalan silaturahmi nu ngalangkungan ieu seni mugia barokah kanggo sadayana. Amin ya rabbal alamin. Eta putra teteh. Oh, nambah hiji alhamdulillah. Wargi-wargi sadayana alhamdulillahnya wargi-wargi urang nu aya di ieu wewengkon anu kalintang ramah-ramah biasa kahirupan saur Sundana mah kahirupan di kampung mah alhamdulillah komodo di Sunda mah ramah-ramah sadayana. Si neng naha bunga seserian wae bunganya abi salami di dieu ya teu acan ningali balong upami ka balong atanapi ka jamban di dieu atanapi ka mana. Oh, kapalihanap aya. Oh. Pantesan teh tadi abet teh kurilingan ka mana teh aya balong bali dieu mah. Da ieu mah dataran luhur ibunya. Oh. Tapi ka dituna mah lembur ageng ieu teh. Upami ka kanap lama oh sami papencilan gitu. Oh. Wargi-wargi putra Sunda sakitu anu kabeh hatur dieu lembur insyaallah dina dinten anjing urang teh sapatepang deh hatur nuhun ka sadayana. Permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.